kelompok 2 Warta Sunda bade ngadugikeun kaayaan Gunung Semeru. Sateu acana, simkuring bade ngenalkeun anggota kelompok arurang. Nami abdi Andi Niristiani. Nami abdi Nayaka Yonita. Nami abdi Rizky Raya. Nami abdi Kansa Firjana. Nami abdi Akin. Nami abdi Jaki. Sareng rarancangan arurang nu teu aya di dieu nyaeta Salman Furqoni dan Wira Suryana. Wilujeng enjing Bapak Ibu pemirsa, abdi Kansa hadir kanggo nyampekeun warta pangayarna. Nyaeta dina poe Rebo, 18 November tahun 2025. Gunung seunean pangluhurna di Pulau Jawa nyaeta Gunung Semeru deui ngalaman erupsi anu cukup gede. Erupsi eta ngaluarkeun kolom lebu panas, awan piroklastik, jeung material vulkanik saejana. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur ngalaman erupsi anu ngaluarkeun hase panas nepi ka 14 km. Erupsi lumangsung jam 16.18 menit. Nunyeun, status Gunung Semeru naik tina level waspada jadi level awas. Warga anu panik baralayar lumpat pikeun nyelamatkeun diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nayaka ti siaran Warta Tulalit bakal ngawawancarakeun korban Gunung Semeru. Langkah-langkah kasiapsiagaan naon wae anu tos anjeun lakukeun di imah pikeun ngahirupkeun kamungkinan goreng. Kami parantos siapkeun pasiaga bencana ti baheula. Nu eusina teh aya dokumen penting, senter, obat-obatan, sareng dahareun garing. Terima kasih. Salajengna abdi bade naroskeun ka Ibu Andini. Ibu Andini, naha kagiatan sapopoe sapartos tatanen atanapi sakola kaganggu ku kaayaan Gunung Semeru anu ayana statusna siaga. Kaganggu pisan. Waktu pas simkuring nuju di kebon, sieun ayana anu ngaranna lahar jeung APG. Barudak oge anu sakola pikeun diajar di imah. Kusabab ayana keselamatan kanggo sararea. Hatur nuhun. Bapak abdi bade naroskeun soal Gunung Semeru. Naon harepan pangadean anjeun jeung warga sabuduran Semeru ka pamarentah atawa pihak nu boga kawenangan ayeuna. Hareupeun urang mugia para petugas tim BMPG jeung BPBD salawatna sehat serta ngawas Gunung Semeru sareng mugia aya korban jiwa dina musibah ieu. Hatur nuhun, Pak. Leuwih ti 300 warga parantos dievakuasi ti 3 desa di Kabupaten Lumajang, serta 170 pendaki di daerah Pos Ranu Kambolo hasil evakuasi dina kaayaan selamat. Radius bahaya anu parantos ditetapkeun nyaeta sekitar 8 km di puncak, sarta ke arah Solokan Walungan anu rawan. Cekap sakitu warta ti abdi, hatur nuhun kana panghartosan anjeun, abdi Kansa, wilujeng, sareng tetep waspada.